Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa, dina danget ieu simkuring bade ngadukikeun warta ngeunaan kuliner. Di zaman kiwari, khususna wargi Kabupaten Pangandaran, beuki deui beuki kreatif dina wangun usaha kuliner. Contona di Bantar Loa nyaeta seblak bule. Nu kumaha sih seblak bule teh? Di Kabupaten Pangandaran, tepatna di daerah Bantarloa, aya salah sahiji tempat kuliner anu nuju hits di zaman kiwari. Salengkepna, urang tumaros kanu gaduhna. Punten teh nami teteh sateuacanna saha teh Erna? Atau sabaraha lami teteh isa lagi seblak? Kirang langkungna 3 tahunan. Gaduh ide ti mana? Ngarintis usaha ieu. Awalnya penggemar seblak, terus iseng-iseng bikin nyalira. Nah, seblak ieu dinamian seblak bule. Putra teteh kaleresan rambutna pirang seperti bule. Iya. Ti mulai harga sabaraha wae seblak bule di Calna? Ti 5.000 dugikeun ka 15.000. Hatur nuhun ya teh. Hapunten sateuacanna nami teteh saha? Nurul teh. Nurul. Apa sabaraha kali mah seblak di dieu? 5. 5. Kumaha pendapat teteh ngeunaan seblak ieu? Enak. Enak. Nah, bet milih make seblak di dieu. Enak. Hatur nuhun teh sateuacanna. Pamirsa, mung sakitu warta anu tiasa disanggakeun, simkuring Silvi ngahaturkeun nuhun kana pihartosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.